Bismillahirrahmanirrahim. Pandagdi sareng Bunda Nur di pengajaran bahasa Sunda kelas 4. Dinten ayeuna urang ngabahas tentang endahna lemah cai. Endahna lemah cai teh nyaeta keindahan tanah air urang atau keindahan tanah air kita, tempat kita lahir, besar dan tumbuh bersama saudara-saudara dan teman yang dicintai. Kompetensi dasarnya yaitu memahami teks sajak tentang indahnya negeriku, dan kalian bisa membaca teks sajak tentang indahnya negeriku dan lafal dan intonasi serta ekspresi yang benar. Selamat menyimak. Di buku paket kaca 82 pek hidup buka aya lemah cai, tempat urang lemah cai urang teh kawentar endah tersubur. Komo tatar Sunda di Jawa Barat mah hampir di saban tempat nyampa pemandangan anu endah. Kaendahan lemah cai urang teh kudunya enya dipiara. Mun diruksak tangtuna ge lebar pisan jeung dosa hukumna. Ayeuna urang diajar ngeunaan kaendahan lemah cai urang dina sajak. Sajak kahijinya eta tentang tatar Sunda. Gunungna ngalamok paul, dilandeuh sawah mayakpak, walungan nganggenyas herang, lahan subur tempat matu. Endah asri negeri kuring, rahmat pamasihan Gusti, sumber cai ngagolontor malidkeun sakur kokotor. Pek tiara ulah lalawara, sangkan panjang mangpaatna salalawasna. Mun urang teu mirosea apan hukumna teh dosa, mungkinna timbul mamala musibat di mana-mana. Sarakan geusan bumetah tatar Sunda sohor endah, tapi mun haben diruksak geus tangtu matak balang. Sajak tentang tatar Sunda menceritakan keindahan alam di daerah Jawa Barat yang harus kita pelihara dan kita rawat. Jangan sampai rusak, karena kalau rusak berarti alam akan mengembalikan akibatnya kepada manusia. Ya, di sini disebutkan bahwa gunungnya itu sangat indah, banyak kali yang sangat airnya jernih sekali, ya, sangat jernih sekali airnya, subur, tempat semua tanaman tumbuh. Tapi jangan sampai kalian membuang sampah sehingga menyebabkan kali atau sungai itu menjadi sangat kotor. Kita harus memeliharanya supaya manfaatnya panjang selamanya. Jangan sampai merusak alam, karena hukumnya dosa. Kalau kita merusak alam akan menjadikan akibat yang sangat membahayakan dan merugikan manusia, ya. Nah, ayo kita jaga tanah air kita, terutama Sunda, Jawa Barat, supaya bisa selalu indah selamanya. Sajak kedua, miara sarakan, saha nu nyaah ka lemah cai, tong diruksak ieu negeri, saha nu nyaah ka pamatuhan pek piara ieu sarakan. Gunung leuweung jeung walungan katut sakur kakayaan alam, sakabehna ge titipan Gusti anu wajib dipupusti. Kaendahan alam moal langgeng salawasna, pan bakal aya ruksakna mun teu dipiara. Kakayaan alam moal salilana manjang, hiji waktu bakal tumpur alam jadi anjing. Kewajiban miara sarakan, kewajiban urang kabeh. Mun dipigawe jadi ganjaran, dosa mun urang salobeh. Di sini ada kamus alit atau kamus kecil yang menjelaskan tentang istilah-istilah bahasa Sunda yang tidak biasa, ya. Teman-teman boleh dibuka di kaca 84, di halaman 84, dan teman-teman boleh membaca arti dari kata-kata atau kecap yang kalian tidak mengerti. Cak dugi ka dieu heula pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna nyaeta merhatoskeun sajak tentang endahna lemah cai. Memperhatikan dan mendengarkan sajak tentang keindahan tanah air kita. Hatur nuhun kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.